Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta teh Raffi Kurnia. Dina dangu ieu sim kuring baris ngadongeng anu judulna Sasakala Situ Sukarame. Mugia janten panglipur kalbu pang bebrahmana. Ditutugan Gunung Salak aya hiji situ anu kacida endahna. Katelahna Situ Sukarame. Pernahna di kampung Sukarame, Desa Parakan Salak, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi. Eta situ dipoger kuluweung damar dituturus ku kebon pinus. Belah kulon mayakpak kebon teh satungtung deuleu. Belah kaler pasawahan upluk aplak kaselang ku pilemburan nu gugun cilukan. Gerak urang gambarkeun ngaliwatan haleang. Gunung Salak gabadega, gunung wayang ngajungkiring, kebon teh nu mayakpak tangkal pinus juju langit. Gunung beser ngajegir ngarerek ka belah kidul. Tuh atra pilemburan lembur naon itu geuning. Lembur singkur nu endah Parakan Salak. Hari Parakan Salak teh hiji wewengkon nu aya di Kabupaten Sukabumi belah kulon. Urang walda zaman harita nyerebutna teh Park Under Salak, anu hartina taman nu aya di handapeun Gunung Salak. Pedah salah didengean ku urang dinya jadi neulah Parakan Salak tuh nepi ka kiwari. Ari Sukarame nyaeta ngaran hiji lembur nu aya di Ponclot tonggogeun eta situ. Asal nama luweng geledegan. Anu mimiti ngababakan eta lembur nyaeta Ama Sadarina, pimpinan tantara Mataram nu ngahaja nyuput kulantaran diudag-udag ku Walanda. Nu asalna lembur ti Isen teh jadi rame, ku kituna neulah lembur Sukarame. Numutkeun carita Sukarame teh tempat tepungna tujuh walungan. Tuan heula pangawasa Parakan Salak zaman harita boga angkelan hayang ngabendung eta walungan rek dijieun talaga paragi lalayaran. Pokna teh, "Hey, Enlander Salak Bird, siapa di antara kue semua yang bisa ngabendung itu walungan, akan kasih hadiah yang besar pangkat luhur." Cep, sapada hari tanu aya di dinya cempe taya punya hita. Tapi telila aya nu ngajung saurang nyaeta ku kol tembur anu lugung ku ilmu jembar ku panalar anu ngaranna Ki Ama Mules. Punten tuan, sim abdi bade nyobian ngabendung eta walungan. Ceuk Ki Ama Mules. Ing tahu siapa nama kowe? Ceuk tuan heula semuanya. Abdi anu katelah Ki Ama Mules. Ceuk Ki Ama Mules tatah pisan. Ki Ama Mules kasih kowe waktu sebulan untuk ngabendung itu walungan. Lamun kowe gagal, akan kasih hukuman berat kowe. Kitu ceuk tuan heula bari melak cangkeng tuluy ngaleos. Tah di harita Ki Ama Mules kamimitian di gawena. Ki Ama Mules gawena taraki berang, tapi sok dipeting. Sing horeng Ki Ama Mules gawena dibantuan ku balat siluman. Dina mangkuk sabulan pagawean Ki Ama Mules tereh beres. Tapi anehna mendungan teh
uruk deui. Kiamah mulus bingung temanggi tuntung. Antukna menta bantuan ka lanceuk sapaguronna nyaeta kiamah imor ti Salajambe. Matak oge ulah rumah sagagah kiadi anjeun rumah sakung sinandasa ceuk kiamah imor bari belok. Rumah sakilan ceuk kuring nandasa ora hideuk dabongan ngantegan bae basa kuring keur digawe. Tembal kiamah mules. Bisi teu apal eta ora hideuk teh ngaranna Ander Cahya. Rajana siluman anu ngagegeh eta tempat. Ayeuna pamajikanana Dewi Purbasari meta tanggung jawab hayang dikawin ku Ki Adi. Kumaha sanggup? Tanya Kiamah imam. Sanggup ki lanceuk. Tembal Kiamah mulas teu mikir deui. Saenggeus dikawin Dewi Purbasari mere pitua ka Kiamah mulas salakina. Lamun taga hayang tereh beres kudu diparepehan kor kembar kurang bule. Eta pituah ditepikeun ka tuan bola. Weh tuan bola bingung. Tapi tekung silila katingali marah main baripok nyarita. Kamu tuan mules, kamu punya perotan. Itu syarat soal gampang. Asalkan kamu punya perut tidak selalu mules. Besok pagi, sediakan bayi kembang. Ke parepe, oke? Sing horeng, tuan bola boga di awewe ngajuru orokna kembang nempel. Tibatan jadi wirang mending diparepehkeun. Dadak sakala saenggeus diparepehan koro kembar urang bule pagawean Kiamah mules lancar. Nu asalna legok Sukarame geus robah jadi talaga anu kacida endahna. Kiwari eta situ katelahna Situ Sukarame. Mung sakitu anu tiasa kapihatur, hapunten tina sabudayaning kalopatan, hatur nuhun tina sagala perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.